Aa Kumaha kan abi gitu ya rek ngaros ka Aa nya di naon gam kumaha lamun abi ngadoa khusus ke KDM bapak aing teh meunang teu Aa alus pisan ngan kade sampe me khusus yang bapak aing ngadung KDM khususkeun heula tartibkeun heula inung bapak nya pamajikan anak dulur kakara pamimpin-pamimpin urang kabehanana sa Indonesia doakeun sing urang misalkeun jalujur amanah sing nyaah ka rakyatna wabil khusus meureun pamimpin urang nu aya di Jabar bapak KDM teh halus lain ngan ieu mah khusus abi mah keur ngadoakeun ke KDM bapak aing teh oh jadi maksud bagem ngadua nu dikhususkeun jang bapak aing KDM ngan ngadoa eta abi arek ku bahasa Sunda abi mah teu bisa make bahasa Arab mah meunang teu padu eta teh ngara ku bahasana naon ke ngaran doa mah tetep doa bogem halus terus ngan sok ieu abi mah ngadoa ka Allah teh ya Allah cek abi teh mudah-mudahan KDM bapak aing teh sing dipaparinan kasehatan amin sing dijauhkeun tina mara bahaya amin jeung deui ya Allah cek abi teh lamun aya anu niat jolim niat jahat ka bapak abdi mudah-mudahan sing direwod ku maungna bapak abdi KDM teh itu abi mah heeh teu naon halus tapi ku adi tartibkeun kan bogem ya salah sahiji nu sangat misalkan mengagumi ka sosok bapak aing KDM ya nah erek ditarima lamun amere amaliyah ka bogem tahamti pisan ku abi nu tadi saya ku bahasa Sunda ge saya eta bahkan doa teh nya teu sabios eta mah da meureun bogem mampuna sapertos kitu nah ieu ku aya teh kayak bisa dicatat ku abi kumaha amalkeun tiap geus salat 33 balik lamun urang nyaah ka para pamimpin sing saroleh sing balageur utamana mah khusus jang bapak aing KDM nya nah tulis engke ieu mah ku diterangkeun heula doana baca 33 kali sanggeus tiap salat urang fardu ya bismillahirrahmanirrahim ya bismillahi Allahumma ya Allah ya qawiyyu ya matin ya mumit ya batin ya Allah paparin kakiatan khususna bapak aing KDM dina mimpina ieu misalkan janten gubernur anjeunna di Jawa Barat sareng paparin anjeunna kakokohan kateguhan dina sagala rupina munggu Allah Subhanahu wa taala saupami sayatosna aya jalmi nu nek niat jahat nu nek niat dolim rek nu teu katingal bade urang misalkan anu katingal secara terang-terangan mudah-mudahan Allah nu maha ngamaotkeun amin. Jadi Allah sing ngamaotkeun tina eta sifat-sifat jalma kadolimanana harakna keheulna ngewana ka bapak aing ka KDM sakali deui tuturkeun bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah ya qawiyyu ya matin ya mumit ya batin keme tuliskeunnya sakitu kartos pokona mah salam buat bapak aing KDM luar biasa mudah-mudahan sehat selamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sampurasun